Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirtu sadayana tepang deui masih di Raharja Kamulian Channel sareng sim kuring Andrian Saputra dina acarana Mapai Lemur. Dina episode Mapai Lemur ayeuna nantosna urang moal wakang ngaguar budaya pemirsa. Mung urang sami-sami engkin ningal liputan-liputan tata cara nyangu dina hawu. Uninga hawu teh hiji lamun urang mah satu acan aya kompor gas tah ku hawu heula kadamel tinu bata eta si batana teh nya langsung dilebetan suluknya dibentuk juga rumahan rumah pinguin atau pinguin. Aduh, kan jojo ka pinguin. Tah pemirsa kieu nya. Tah mungkin urang ningal liputanana tata cara nyangu dina hawu. Waduh, pokona mah sanguna teh raos. Mungkin orang Jakarta, orang luar daerah yang lagi nonton ini tahu nggak nyangu? Nyangu itu bikin nasi. Ya, bikin nasi itu. Ting nasi naon, nasi goreng, ting nasi naon. Aduh, kalau bisa kumaha tata cara nyangu dina hawu pokokna mah da simpuring emang kirang uninganya tata carana ayeuna sakedapani urang ningali liputanana tong ka mana-mana sarta acan ditonton tong hilap like, subscribe, share sareng komen masih bersama di Raharja Kamulian Channel. Tata gini. Pemirsa, ayeuna urang tos aya di Sakadang Hawu. Aduh, di Sakadang Hawu ieu pemirsanya, tah Sakadang Hawu ieu terbentuk dari bahan-bahan yang alami. Terdirinya dari yang pertama ini adalah tanah liat tapi ditambahan besi saeutik supaya tidak ngebeledug. No. Supaya tidak ngebeledug pemirsa. Nah, dina daget ayeuna iya tata carana nya ngahurungkeun disebatna teh ngasurkeun seuneu. Nah ini jauh teh biasa di jolong-jolong. Nah ini ngasurkeun seuneu ini minimal sekitar setengah jam atau 1 jam lah cara membuat sangu dinu hawu teh atau menanak nasi menggunakan langseng atau bahasa Sunda mah ening engseeng. Nah, iya langsengnya nanti nasina akan dimasukin ke dalam ini. Sekarang ieu teh nuju ngagolakeun cai. Tapi merebus airnya dulu. Nanti kalau airnya sudah menyerbung, nanti itu masukkan si nasinya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk ngisikan kata bahasa Sunda teh. Ngisikan atau mencuci berasnya dulu dimasukin terus ya berasnya kita ambil dulu berasnya ya pemirsa ya.